Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidul insi wal jan. Wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham. Amma ba'du, qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairan lana. Faqala Rasulullah hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa mamati khairul lakum anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yawmi itsnain wa khamis fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullaha lakum. Wa qala sahibul burdah faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al fakulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Rabb waghfir lana ya wasi'al. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwasalam mugia dilimpahkan ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya nu hadir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat,
bil khusus sakampung Kadugaren ku pribados dipika hormat tur dimuliakeun khususil khusus al mukarram guru urang sadaya kersana Abah Haji Endung ku pribados dipika hormat sareng para kiai nu sanesna mugi para kiai para guru sing paranjang umur nu bararokah aparat pejabat pemerintah bil khusus kepala desa moga-moga para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing aya dina ridona Allah teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua moga-moga ieu pamuda sakampung Kadugaren ku Allah kabeh sing disarolehkeun tak cukup ku amin baik kudu ku ibadah haram jadah doang sanaja dengan gua duk bagi amin tilok salat tilok ngaji mempajuan kerud tapi sanajan bari jeung kitu moga-moga ya pamuda ku Allah kabeh sing disarolehkeun eta amin deui bae ka ditu nama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jisim kuring dongkap ka dieu hiji ngaijabah undangan anu sababaraha bulan ka tukang kasepuhan beserta para panitia ngondang kuring ka imah kuring dititah kula hadir ka dieu biena mah geus sangheuk hadir kula mah geus ngurangan kana caramah jeung dakwah geus embung ngan kula eleh getak ku Bah Haji Endung sebab mawa Mang Jasiman ari kitu saha Mang Jasiman bareto kerjaman mondok di nu abah kula manehna nu ngasuh kula alhamdulillah bo cek kula Imam Mang Jasiman horeng ho cenah hiji wayahna bayang ditoong ieu deui ki murid ku kelong gitu kan aya beda tangkai mah aing boga kahayang haram jadah doang ngahiji dasar wa aya dulu Mang Emad Mang Usup eta sabeunggeut ka dinya tah geus santri abah kula geus kula mah bari silaturahmi bae pinter datangna ka abah kula heula sebab lamun ngajujut turunan kula mah asli urang Rampones naon sababna ibu kolot kula Haji Juntiah indungna nya Haji Alimah kadinya Haji Hasan kana kasuheli ta almarhum geus kula mah misan kadinya ngan indung kolot kula pangkolotna kaditu kana Haji Salim tah bu Pak nu karolot mah supaya nyaho be nu ti mana Haji Jamaluddin urang dieu kula mah asli geus kula mah itung-itung naon nyaangkeun deui obor tali silaturahmi kula jeung urang dieu moga-moga silaturahmi kula ditampi ku urang dieu hari eta cenah urusan ngaji ulah ditanya urang Kadugaren mah geus kasohor ti barato ge bau Kadugaren dilawan ulah ditanya urang dia mah urusan ngaji mah ngaredul gitu aya kitu kumaha sia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wengi ieu urang ririungan kanggo meeling kalahiran Kangjeng Rasulullah Muhammad. Kunaon sih Kangjeng Nabi kudu diagungkeun sebab Rasul matos agung Pak. Kunaon Kangjeng Nabi kudu dimuliakeun da Rasul matos mulia. Saha nu ngamuliakeunana? Allah Subhanahu. Andai kata manusia sakolong dunia tedek muludan, tedek ngagungkeun ka Nabi, teu nurut ka Rasul, maka moal luntur kemuliaan Rasulullah mah sagede kuman-kuman acan. Sebab nu ngamuliakeun Rasulullah mah lain jelema tapi Allah Subhanahu. Ari urang maka wajiban selaku umat, sehingga Rasul teh manusia nu paling berjasa. Ketika Rasulullah hirup di alam dunia, makana pancena Rasul kiai geus maot mohon Rasul teh tos teu aya be makomna di Madinah, hayang zarah ka ditu laju boga duitna geus daftarna selamat ngalamun
Tuh kumaha tuh ngan muga-muga kana nasibkeun amin ya rabbal cing bu pak mohon rasul teh tos teu aya tos maot ngan rasul kantos ngandika kieu cek rasul hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum cek Rasulullah hirup aing mah bagus bae pikeun daria kabehan hampura kula bahasa make bahasa trampones bae kula ya nan ngaranna cek Rasulullah hirup aing mah bagus bae pikeun daria kabehan bahkan cek Rasulullah paeh aing ge cek Rasul bagus bae pikeun daria kabehan sahabat bingung cek sahabat qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairan lana Rasul mohon hirup anjeun mah pasti bagus pikeun kami iya ya maot anjeun ge bagus keneh bae cenah pikeun kami ari kitu kumaha cek Rasul hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah hirup aing cek Rasul bagus pikeun daria kabehan salagi aing dakwah ngajak ka umat tinu teu hade kanu hade tinu teu bener kanu bener tinu jalan poek kanu jalan cang tina kamusyrikan kana kaislaman maka hirup aing bagus pikeun sia kabehan cek Rasulullah wa mamati khairul lakum bahkan paeh aing ge cek Rasul bagus bae pikeun daria kabehan jadi Rasul mah hirupna bagus pikeun urang maotna ge bagus pikeun mana bagusna maotna Rasul cek Rasulullah anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnin wa khamis fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum bagusna aing paeh cek Rasulullah bagusna paeh aing cek Kanjeng Rasul pikeun daria kabehan sanya-nyana amal daria kabehan cek Rasulullah ditembongkeun ka aing tiap-tiap poe Senin jeung poe fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi di mana-mana amal dararia bagus ditembongkeun tah ka kaula cek Rasulullah eta Rasul atoheun tiap poe Senin jeung poe munasabah disunahkeun puasa Senin Kemis sebab amal urang ditembongkeun dina tiap poe Senin jeung poe Kemis urang teh keur nyieun amal soleh nyatana puasa iyalah lamun amal urang bagus Rasul atoheun ketika poe Senin ayeuna poe Minggu isukan ya poe Senin tembongkeun ya Muhammad amal umat anjeun budak kadugaren dulu kudu ngayakeun muludan bu dulu nu ngabulak be ngarokot teu eureun tadi aya aya nu barang hakan beta tadi aya nu ngopi beges beak 3 gelas aya nu ieu aya nu anu aya nu kieu nu kitu masyaallah aya nu maca salawat aya anu zikir aya anu tahlil nu maca Quran nu sedekah nu ieu nu itu masyaallah eta Rasul bungaheun jeung atoheun tapi sabalikna ketika umat berbuat dosa dulu nu teu sol nu teu ngaj doang orang kadugar haja teh aku haram jadah doang sia nu teu sodak anu teu akur jeung tatang nu sirik nu teu make ti nu gap ditembongkeun tak ka Rasulullah tah cek malaikat Muhammad amal umat anjeun ya deulah budak kadugaren terus kacemplang ka ditu adi kakak Surabaya tah deulah masyaallah kumaha eta nula umatna Rasul nu teu salat nu teu ngaji nu nyieun berbuat dosa eta Rasul hewaeun teh henteu iyalah Kangjeng Rasul kumaha ngomongna eta Rasul nula umatna anu berdosa istaghfartullah lakum Rasul mang mentakeun hampura ka Gusti Allah ku karunyana ka urang cek Rasul Gusti karunyaan eta umat abdi Masya Allah umat abdi mah bararod teu barisan nyieun amal sol
laletik amaliana aripis kaimananana laletik amal solehna laletik dari awakna tapi galalo deh hutangna pan sia seserian doang nu boga hutang emang kukula kaciri banget kredit kabeh si model kieu mah iya nu tukang nyang sarakeun salaki teh nu model kieu haram jada doang ulah cungat cengi rodiah ai pehewaeun aya teh rodiah ai si Ana si Masito aya si Ici sagala si Kokom ge Bu Masya Allah eta Rasul mang meta kenampura Gusti karunyaan umat abdi ya Allah cekang jengro munasabah wa mamati khairul lakum paeh aing ge cek Rasul bagus bikin dari kabehan Rasul mang meta kenampura tiap poe Senin jeung poe maka wajar lamun muludan satahun sakali urang kadugaren beak ratusan juta woi jasa Rasul moal kabales maka moga-moga pengorbanan urang kadugaren keluh kesal capek riut hulu asup angin pemuda geus titiulun kana geus geutrek bae masyarakat geus geutrek bae pamajikanna geus ngoro wecok bae ka salakina ulang ngajedog bae geura deuleu ka kebon eta cau kolot moal ka bulan ieu kotok ku careuh moal ka bulan ieu peuteuy usum moal ka bulan Mang Jasiman aya peuteuyna neangan cenah ka haji kula tita tadi temen manggidahan nu handap bae kolot Gusti muga-muga sing dicatat amin ya rabbal alamin ulah sieun teu diganjar muludan mah pag gua gede ulah palame-leme ieu mah muludan cenah sai mah besek hiji jagila ieu mah ngadengeuna ge haram jadah doang ngomong aing disapatan Rasul mah unggal minggu mah meta kenampura pikeun urang betul apa tidak satahun sakali besek hiji pihewaeun ulah hiji kunaon kitu sai mah 10 12 15 cenah kami mah teu mampu kiai ulah ngomong-ngomong teu mampu tangkorak dia meuli TV dia kabeli parabola ku dia kabeli kamari antina TV rubuh mabur ka Ciomas meuli antina 300.000 jatuh ngomong-ngomong mahal hoi bener tanto cadah doang di penta muludan saurangna 200.000 ngak-ngik aing mah teu kaharti ulah cungat cengiro dia kuduna mah sumanget Pak kumaha muludan siap yang ngeseranan kumaha muludan siap cek nu saurang pangaruh pada iba barengan mah gotong royong aing nu mayar tenda beres aing nu mayar sound system 2 tak beres cek nu saurang aing anu ngamplopan Kiai Ki Jamal mah tenang Ki Jamal mah tetangga urang ieu cenah ge aslina urang Rampones geus sedang dibere 8,5 juta ge nah haram jadah doang cung nah tolol sia Kiai nek deui murah haram jadah doang hei terus ya cek nu saurang deui kula nu mayar kori pan beres eta cek nu saurang deui aing nu ngamplopan Kiai anu pan beres cek nu saurang aing nu nyeun kuehna cek nu saurang aing nu meuli jeruk cek nu saurang deui aing nu nyeun pais cek nu hiji deui aing nu nyeun pasung cek nu hiji deui aing nu ngakana atuh kumaha bisi basi nu ngakan mah coba ieu naik heula geserkeun ieu mejana ya kula mah teu betah meja di hareup ieu kagigirkeun bae lah terus atuh eta kitu pan wasilakom alhamdulillah tayilah pala hadirin sadaya lamun Rasul mang mentakeun hampura ka umat saminggu 2 kali urang mah can kabayar Pak pemuda can kabayar jasa Rasul betul apa tidak
Bahkan Rasul sewaktu hirupna di alam dunia bu pak selalu protes ke Gusti Allah. Di mana protesnya Rasul? Di antara kieu dengekeun hukabehan umat Rasulullah anu asup ka surga sakolong dunia sakolong tanpa dihisab deui ku Allah langsung heong brus asup ke surga. Jumlahna hanya ukur 70.000 umat. Loba pas saeutik. Heuy, loba pas saeutik. Atuh saeutik. Ngan 70.000 sadunia. Sapane gelang bae ge penduduk aya 1.500.000. Ieu mah kakarage 70.000. Eta kira-kira urang kadugaren kabawa. Ngan asada cek aing beungeut kieu mah potongan. Muntah daregeul budak dia mah. Ramjadah doang. Sahabat Rasul aya 124.000 sahabat. Ieu ka karage 70.000. Ustad, atuh eta sabaraha deui? Eta ge tekor keneh 54.000. Makanya Rasul protes ka Gusti Allah. Gusti cek Kangjeng Rasul ulah sakitu umat abdi nu asup ka surga tanpa dihisab deui, tambahan deui ya Allah, tambahan. Kumaha cek Gusti Allah? Hah Muhammad, kuaing ditambahan. Cek sa, cek Gusti Allah. Tina 70.000 saurangna bawa rombongan 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 kurang lebih 4.900.000.000. Katakan 5 miliar umat Rasul nu asup ka surga tanpa dihisab deui ku Allah. Alhamdulillah. Talamun ieu 5 miliar kira-kira ieu urang kadogaren kabawa. Engke heula haram jadah dong main bawa bae. Engke heula. Oh, teu pagah puguh main bawa deui engke heula. Urang uji deui ku ari ke heula. Lamun diuji umat Rasul ti zaman Rasul dugi ka ayeuna geus 1438 tahun. Atuh aya meureun umat Rasul 10 triliun mah. Ieu kakarage 5 miliar. Sedangkan 1 triliun 1000 miliar. Mantak budak kadugaren Allah. Enggak sawah. Kumaha eta? Makana Rasul protes deui ka Allah. Coba saking ngabelana ka umat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ayo umatna kudu darareug. Tapi eta Rasulullah Masya Allah. Gusti cek Rasulullah tambahan deui ya Allah. Umat kaula nu asup ka surga tanpa dihisab tambahan deui ya Allah, tambahan deui. Kumaha cek Gusti Allah? Hah Muhammad ku aing ditambahan. Nganti lu siuk cenah ge. Siuk ngan dirahasiakeun ku Gusti Allah siukanana. Rasul ge teterangeun wallahu alam bissawab teuing sasiukan 10 triliun, wallahu alam sasiukan sabaratus miliar. Teu aya nu terangeun Rasul ge teterangeun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngan muga-muga urang mah kasupkeun kana siukan anu eta amin. Begitu orang kadugaren ka neraka, waduh seok beka siuk alhamdulillah. Mucung teuing burulug beka neraka deui haram jadah doang. Eta si dia mah mucung teuing. Eta nyangkeun bangku hejo be ieu mah eungap teuing. Tah bangku plastik cenah ka dieu. Bangku plastik. Ngan Allah ngandika dina ayat nu sejen. Allah ngandika dina Al-Quran ieu diharapkeun ku urang. Cek Gusti Allah dina Al-Quran tos dieu. Ieu nu diharapkeun ku urang. Tapan aya di dieu mah kadeuleu. Enggak salah ribut masih tah. Cek Gusti Allah dina Al-Quran wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wallahu alam bimuradi. Cek Gusti Allah Muhammad besok hari nanti di yaumul kiamah aing bakal mere perkara nu leuwih puas pikeun anjeun ae syafaatul uzma tegasna syafaat Kangjeng iyalah anu diharapkeun ku urang kikieuan ngabelan muludan asup angin dia hulu iyalah para hadirin hayang disapaatan ku Kangjeng
maka lamun urang jaga ka Mekah zarah ka makom Rasul di luhureun makom Rasul aya tulisan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaat aing jeung ahli umat aing anu berbuat dosa gede, man kadzdzaba biha lam yanal haq, sajalma anu ngabohongkeun kana syafaat aing moal meunang syafaat aing jaga di poe kiamah. Geus urang make kian ge hayang disyafaatan ku Kangjeng Nabi. Iyalah pimpinan urang. Coba dak nanya kula, Rasul ngabela ka umat. Woi, Rasul ngabela tah henteu. Atuh jaeta. Iyalah Rasulullah. Nu mawi Pak Bu, Rasul teh manusia nu menangjal, nu menandang gelar Sayyidul makhlukat, afdalul mawjudat, manusia paling gagah, manusia paling hebat. Punten lain ngabeda-bedakeun jeung Nabi nu sajen utusan Allah sami ngan ti Nabiullah Adam dugi ka Kangjeng Nabiullah Isa. Sadayana ngomongkeun dak engke mah bakal aya akhir zaman, bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Ahmad atawa Muhammad. Terus Nabi Nuh dak engke mah bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad atawa Ahmad. Kitu Bu Pak. Geus alhamdulillah urang mah hadirin sadaya dijadikeun umat Kangjeng Nabi Musa jejeritan ceurik. Cek Nabi Musa Gusti andai kata abdi mun hirupna sabada Muhammad hayang dijadikeun umat Muhammad. Nabi Musa hayang jadi umat Rasul, ai urang mah enggeus teu kudu muasaan deui, teu kudu napaan deui. Kulantaran nabina nabi akhir zaman, maka umat nage umat terakhir. Nabina nabi pilihan, umat nage umat pilihan. Betul apa tidak? Leres apa henteu? Nah iya Bu Pak. Eueuh deui jalma nu nyandang gelar Sayyidul makhlukat, afdalul mawjudat. Rasulullah doang. Mata Rasulullah unggul. Di mana keunggulan Rasulullah? Dina kitab Burdah dicaritakeun. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmi wala karami. Punten hadirin sadaya, faqan nabiyina Rasulullah tegas ngungkulan an nabiyina kana seluruh para nabi. Masya Allah. Di mana Rasulullah ngunggulan anak? Hiji fi khalqin, dalam bentuk jasad Rasulullah. Rasulullah mah kajan diakur-akur ke jasadna moal akur jeung urang Bu. Cenah ge lamun disipatan eta jasad Rasulullah panonna kos kitu, deg-deganana kos kitu, bahkan kulitna ge cenah ge kuning langsat kaberem-bereman teu cara kulit urang kadugaren hauk dikerok ngebul alapatan batu. Tapi Rasulullah mah masya Allah bahkan perjanji diceritakan cenah ge pangambung Rasul mah anfiul anfi mimiul fami. Kangjeng Rasul mah cenah ge eta pangambung ku bangir-bangir teuing, bangirna ku sedeng-sedeng teuing, teu cara irung urang kadugaren doang hulu balukang katinca ku kebo. Eta cenah ge baham Kangjeng Rasul mah anfiul anfi, potongan kos wau. Aya urang mapan lain deui eta sungut komo ibu-ibu nu ngomong hareupeun salaki kot nyebrot. Tapi Rasulullah mah Pak Bu sanajan eta Kangjeng Rasul mata eta dalam yahtalim teh pan aya lin dalam yahtalim katbahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadabimukh. Tah nu baheula mah arapaleun budak leutik kuari mah eueuh nu kuari mah narurut nu bareto mah nah sababna diuapana ge kudangder tina sungut indungna cak indungna wol diwapkeun nurut ka indung dalah budak kuari dararegeul bener. Bapakna tukang nyeun bilik cek bapakna coba dia tukang ngalang awi bantuan aing dia. Jawab anakna marerarerang teu hayang cenah ge marerang. Bareta mah dalah bae Pak Bu euy kuari mah dalah jajana bae masyaallah anak urang hayang ka Alfa
hayang kamarot Indo, waduh geus teu hayangan kana gegetuk, teu beukeun kana opak, bener tak? Teu hayangan kana naon ngaranna, kana tumpi, teu beukeun kana onyong, beneran? Kuari mah hayangna kalpa, wih jajana minumnya coca-cola, rotinya cocolate, jajannya coki-coki, barang di dalam colina cole-cole, waduh udah kadugaren di haram jadah ya.